Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa sadayana, tepangkeun nami Abi Sinti Rahasi. Abi bakal marangan anjeun dinten ieu Salasa, kaping 22 November 2022. Pemirsa, Abi bakal nyajikeun dina kaca layar pemirsa. Lini kare kajadian kamari dinten Senin kaping 21 November 2022. Lini kakuatan 5,6 magnitudo ngeguncangkeun Cianjur, Jawa Barat, tabuh 13 langkung 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dina data BMKB dipikeun nyaho yen epicentrum lini ieu aya sakti 10 km kulon Cianjur, Jawa Barat. Epicentrum lini panganyarna aya dina jero 10 km kalayan koordinat lini di 8,46 lintang kidul 107,5 bujur wetan. Lini Cianjur panganyarna ieu henteu aya potensi tsunami. Jeung pamirsa, gempa dahsyat anu ngaguncangkeun Cianjur ieu ngajadikeun warga lain ngan saukur kalembitan imah, tapi kulawargana nepi ka kiwari panyintas terus indit ka lokasi anu katarjang lini. Berikut oge aya laporan ti rekan Abi Citra anu geus aya di lokasi. Mohon kapunten anu aya di studio, Abdi Citra Lestari bade ngawawancara salah sahiji korban lini anu aya di Cianjur. Wilujeng enjing Pak. Jadi Sareng Bapak saha? sareng Bapak Agus Abdi bade naraskeun kajadian lini teh. dinten Senin Sabtu kejadian teh. Ayeuna Bapak dumuk di mana? Ayeuna Bapak dumuk di Mewargi anu teu kabencanaan. Paling kanyariosna. Letos disiagikeun posko ti pemerintah. Ngaturkeun nuhun oge ka pemerintah atos nyagikeun posko kanggo korban lini di Cianjur. Hatur nuhun ka Bapak anu tos kersa diwawancara ku Abdi. Pemirsa, anu sakitu hareutan pesan Abi tiasa diberikan. Dia aya manfaat. Abi Sinti Asih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.